Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng atuh Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng judulna Ingkar karangan Koswara. Sok seueur sering para mitra Mang Jaya nampi komentar-komentar di luar negeri gitunya para wargi di negara-negara di mana tuh alhamdulillah para mitra Mang Jaya ge nya kitu mun sebatkeun pernah mah kitu nya dugi ka eta tempat alhamdulillah para mitra. Da upami ditinggal hampir 5 benua ya sadayana aya ngawakilan gitu sok sanagara. Seperti misal contohna negeri Afrika suping ka Maroko para mitra di Maroko kalebetna negeri aya di benua Afrika para mitra di Maroko atunya ai ka Eropa mah sababaraha negara kalangkungan para mitra langsung. Gitunya para mitra di nararaga tur umroh diteraskeun ka mana gitunya. Kitu diantawisna para wargi. Alhamdulillah para mitra da upami ninggal mah hampir 5 benua katincak gitu. Katincak alhamdulillah para mitra. Alhamdulillah. Pernah ngalaman gitu. Sok sanes mun sekali. Gitu para mitra, dongeng nu judulna Ingkar karangan Koswara para mitra sadaya nincak bagian ke-18. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, kumaha daramang sadayana, alhamdulillah. Mang Jaya aya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung nu judulna nyaeta Ingkar. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna nincak bagian ka-18. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Memang para wargi sadaya aya hal kamari ku Mang Jaya dijelaskeun dina dongeng. Aya hal anu rada janggal sakedik, rada kagok cenah para mitra dina ieu dongeng. Dina urusan pancakaki para wargi. Memang dugi ka ayeuna sok aya bae para wargi sadaya anu teu terang pancakaki. Atuh cenah ka ua nyebut mang. Gitu para wargi sadaya. Ka ua nyebut mang. Ai urang mah para mitra sadaya ka ua mah ua we teu disebat mang gitu. Atunya kolot oge sok aya deui para wargi mung disebut aki gitu nya. Naon dia macam-macam lah. Jadi naon teh sebutkeun cenah aa cenah kitu. Padahal mah ka aki. Teh aki cenah kitu. Supados ieu carios jalan para mitra jalan carios masih diteraskeun harus nama aya saanaon teh hal-hal anu bade dirobih ku Mang Jaya. Nyaeta sebutan antawis Iya para wargi sadaya antawis neng saha para wargi sadaya cobi ya neng saha ya nyaeta neng Esti ka Ibu Halimah sareng ka Bapak saha ceh para wargi sadaya cobi Mang Jaya mah hilap deui ya ka Ibu Halimah sareng ka Bapak saha atunya lah Ramana cepnana teh teh. Nah, atuh nih hilap-hilap teuing para wargi Mang Jaya malah. Ieu para wargi sadaya, ieu dongeng atuh kasangakeun codoh nih arara apal para. Nya. Para mitra kaum dangu langkung apalnya. Tibatan Mang Jaya nya. Aduh nyaan pinter. Sadayana pinter lah. Para kaum dangu bari nengetkeun ngabandungan ieu dongeng teh kacida pisan pinterna, kritis sareng sajabina. Atuh aya serat oge katampi ku Mang Jaya perkawis pancakaki notos digambarkeun kamari ku Mang Jaya perkawis pancakakina. Namina para mitra sadaya carogena Ibu Halimah teh nya teh Bapak Hamjah. Ibu Ramana Nana teh namina Ramana Hamjah sareng ibuna Halimah kitu para mitra. Ramana Hamjah ibuna Halimah. Ayeuna urang robih sebatanana ku Neng Esti. Nu biasana mang sareng naon teh mi ayeuna mah urang sebat ua we para wargi sadayanya kitu nya. Jeung urang balikeun ieu dongeng lah keun bae da ngapina ge dongeng mah kumaha cek nu ngarange jeung tukang dongeng. Ieu mah dongeng para mitra keun lah. Keun Pak Jejut seutik mah lah meh rada resep urang teh mautanana kitu. Seni para wargi atuh mautan anu Pak Jejut teh merukan teh kumaha atuh. Di mana jalmi tiasa meres-meres nu Pak Jejut para wargi insyaallah.
eta jalmi kasebet jalmi nu sabar gitu tah. Ayeuna urang mah beres-beres we lah. Keun pajujut mimiti nama tapi tungtungna urang jadi jadi sae jadi hade nyata nu kasebat jalmi husnul khotimah teh para wargi. Mudah-mudahan urang kalebet jalmi anu husnul khotimah. Kumargi da teu karaos aya rarasaan urang teh bener we salilana rarasaan gitu. Padahal disagadengan rarasaan teh seueur kalepatanana. Da ceuk rarasaan sorangan mah sagala ge bener atuh. Bener pang alusna, pang hadena ceuk rarasaan sorangan mah. Pang wijaksanana kitu ceuk rarasaan sorangan mah. Tapi duka atuh mungguh mun ku urang dinilai tina jihad sanes mah tangtos. Urang teh loba kalepatanana, loba kasalahanana mugi para mitra sadaya di akhir mah urang teh kalepatan sareng kasalahan teh sing seueureng uranganana jadi jalmi anu husnul khotimah sae katungtungnakeun. Mangga para wargi urang teraskeun hanca dongengna nu judulna nyata Ingkar karangan Koswara dina bagian ka-18. Jung Nen Kancanawati nangtung ngagilerkeun panona kajangnana anu masih kana dieu. Anehna kawas aya hiji kakuatan anu tumiba ka diri jangnana. Harita kuniang jangnana nangtung terus nuturkeun Nen Kancanawati. Asup ka jero kamar lir muning meunang nenok we jangnana ngiclik nuturkeun Nen Kancanawati asup ka jero kamar. Jangnana nu salila ieu memang gede ka cinta ka bulan, gede ka melang ka bulan malah datang kadinya apanan sejak ngalayat bulan. Tapi na ari geus sapadu hareupan jeung Nen Kancanawati nu pinuh para mitra daya katresna daya kareueus. Ngajadikeun kaayaan jangnana het hatena leah para mitra leah hatena leeh hatena teh para mitra ancur kalebuna nepi ka saterusna kalayan jongjon dan manehna paduduaan suka bunga galumbira ceuk paribasana mundahar teh mah balake cerakan gitu. Di kamar sejen dina peuting eta di jero wangunan gedong Nen Kancanawati wulan masih keneh nyileuk sorangan. Diuk dina bibiris bang bari ngararasakeun kakeueung jeung kasieun nu taya babandinganana sedengkeun sari ratna sari batur sakasur manehna harita geus sare nyegrek-kerek. Memang kitu unggal peuting oge sari sarena tibra-tibra bae ngajadikeun teu betah boga batur kitu kaayaan keur wulan teh. Jabatinya kitu deui kalakuan tara anger sakapeung bageur sakapeung siga nu nyaa sakapeung galak jeung bengis taya perasaan. Malah basa kamari make nyakar sagala kana pipi kenca bulan. Pasalna teu pira pedah bulan mantuan sasapu di jero eta kamar. Hawa karasana hareudang bayeungjang kitu nu karasa ku bulan nu nyileuk sorangan. Sajeroning cunglik sorangan hatena bulan ngagerentos kieu. Beki dieu beki teu betah aing aya di dieu kahayang mah heug datang kangnana. Terus mapageun aing duh atoh meureun aing hayang geura balikeun bae teu cager oge da. Jeung batandi dia dikerem di jero kamar bari unggal peuting manggih kasieun. Ras inget kana kajadian peuting kamari malam Kemis nu kaliwat biri-gidig bulan ngabiri-gidig beungeutna ngadak-ngadak pias koneas. Ih, mung inget kana kajadian peuting kamari mamatak ginggiapeun aing teh. Ka jero kamar make aya lentah sagala. Mending mun lentah biasa ieu mah ngagedean. Lentah nu asup ka ieu kamar bet ngagedean beuki lila beuki gede. Nepi ka sagede ucing keur-keureuneun sagala. Basa ku aing di buku bantal ngaleungit dituturkeun ku sora nu ngading dieu ceuri. Aing mah soak deh pikir-pikir teh. Biri-gidig bulan ngabiri-gidig deui. Memang nya para mitra rupa-rupa kajadian nu kaalaman ku wulan unggal peuting salila manehna aya di dinya. Estu matak maruringkak bulu punuk. Unggal peuting taya towong sok aya bae kajadian nu ku manehna teu diharepkeun teu dipikahayang. Buang ngabohong Kancanawati jadi dukun teh. Buktina sakali oge kuring can pernah diubaran. Nepi ka ayeuna najan geus sababaraha poe tapi encan aya saminggu mah. Kuring masih keneh kieu, masih keneh can bisa ngomong. Namah-namah bang baluh kana hate tete lama kasieun ka eumeueuh ka keueung naremongan. Kajadian-kajadian nu matak maruringkak bulu punuk tumiba ka diri aing. Wulan ngarasa keheul ku ayana manehna can dicageurkeun. Can pernah diubaran ku Nen Kancanawati nu sanggup bakal nyageurkeun manehanana. Najan nya Nen Kancanawati sok ngalayan sok neang tapi da anger ukur sakedeung. Tara nepi ka milu meuting di eta kamar marengan manehna jeung sari. Can pernah dijampe dijiad atawa ku cara naon bae oge tarekah pikeun ngubaran dirina ku Nen Kancanawati.
Harita bulan para mitra sadaya siganu tunuh bari heuai eungabneung akibat kurang sare terus meureunnan dina peuting eta mah peuting nu sarua loba kasieun mangkaning malam Jumaah dadak-dadakan manehna ngarasa tunuh nah nya kitu ieu teh aing buah-buah kila-kila aing bakal cilaka tara-tara ti sasari aing make hayang sare. Wulan merelek heuai para mitra sadaya. Tapi satekah polah ku manehna ditahan supaya henteu nepi ka sare. Pangna kitu manehna bat ngarasa curiga sok sieun aya kajadian nu matak nyilakakeun ka dirina. Tapi para wargi dikuat-kuat oge ditahan-tahan oge teu weleh wulan merelek heuai. Panon rapet asa dirapat wae cepel siganu ditutupan ku naon boa. Bakatku terus-terusan merelek heuai kakara oge wulan ngagoler. Nah atuh ai koreja teh sari nu geus tibra sare bari kerek. Harita ngorejat hudang gek diuk di jireun wulan burileng panonna bolotot. Molotot ka wulan bangun anu ceuceup jeung ngewa. Puguh we wulan nepi ka ngadeg-deg bakat ku sieun. Sakujur awak ngadeg-deg lir anu kabulusan kaujanan gede bae. Gantawang sariratna sari ngagantawang nyarekan bari tutunyuk ka wulan. Kurang ajar sianya. Can ini tuh aya si Ahmad. Can sebeus sia nganiaya nyiksa ka nyeri ka aing dah. Awas sia, mun teu ini sia. Mun siang aja dog wae ditelu sia ku aing deuleu. Ditelu ingking si Ahmad. Maksudna mah sari eling ieu kuring, ieu mah wulan lain Ahmad. Kitu ceuk wulan di jero hatena ngan saukur para mitra. Bari katingali wulan muringis nahan kasieun. Akon-akon sia kurang ajar. Ini cemal. Ini mah sia. Kuniang sari hudang tapi tekung silila ujug-ujug goledag ngagoler deui. Kerek teu sakara-kara puguh ge matak heran nepikeun bulan. Garayam leungeun bulan ngagarayam terus ngarampaan kana awak sari. Maksudna bisi sarena bobodoan. Tapi tetela geuning tibra ku manehna diusapan dirampaan teu hudang deui. Geus kitu mah goledag bulan ngagoler reup sare. Puguh kaserang jurig dunuh teu wudu harita mah dugsek. Bulan sare bari teu mikirkeun naon-naon deui. Ngan teu ku hanteu dasar salila ieu wulan. Teu weleh manggih kasieun dina sajeroning sare. Manehna ngimpi pikasieun. Dirina rarasaan asa diudag-udag ku hiji jirim awewe pikasieun. Letah ngelel panon bolotot huntu paranjang ngudag terus ka wulan. Wulan dina ingetan mah para mitra lumpat bari walahwah weuleuh. Harita para mitra sadaya wulan naon teh nyaritana bari jeung walahwah weuleuh sakumaha nu digambarkeun. Para mitra sadaya nu ngudag-ngudag bari nyikikik seuri. Lumpat mana sia maneh bego? Lumpat ka mana ha? Gua ngelek di bodaran sia bego. Di uyuk gedina, di ruang ngeremes, rek di sangak nambah bamun tangan aing sia. Korejat wulan hudang awakna ngadeg-deg beungeut katara pias. Kesang badag kesang lembut masihan sakujur awak kawas nu baluas pisan. Diuk dina bibir risbang bari nungkupan beungeut ku dua dampaleungeun dina hatena ngagerantos kieu. Rajin sare tibra ngimpi pikasieun tempat naon atuh itu sabenerna. Kuduna mah aing sare teh nikmat aya di jero kamar nu bararesi. Aya di jero gedong nu sigrong bari katempo Kancanawati siganu nyaaheun ka aing. Tapi kabuktianana geus sababaraha peuting aing aya di dieu. Ieu hate can tenang bener-bener. Unggal peuting. Saterusna aing manggih kasieun. Keur nyaring aya nu ngaganggu. Dina mangsa sare oge bet ngimpi pikasieun. Mak Bapak papakeun bulan. Kang Nana tulungan bulan. Ulan geura canak enggal mulang teu kiat sieun ulan teh. Bulan bari angger nungkupan beungeut ku dua dampaleungeunna. Manehna ngaguk-guk ceurik ka nyanyerian. Rus-ras loba kainget bari rasa sieuna teu weleh ngukuntit ka dirina. Wanci kiwari tug dugi ka nepi ka iraha bae. Ngaso heula para wargi. Para mitra kaum dangu. Kacaturkeun di tempat seje nu jauh pernahna ti padumukan Nen Kancawati. Nyaeta di jero imah Mama Enyang dukun lepus pamuntangan Bu Halimah nu geus para mitra nyacapkeun ka bunga, nyacapkeun ka sono jeung dirina.
Bu Halimah geus ingkar tina tetekon kawanitaan. Cari paribasana geus ngijing sila bengkok sembah tinu jadi salaki, beungeut nyang hareup ati mungkir sanes bobodohan. Peuting ieu antara manehna duaan keur diayun ambing dina samudra bakabagjaan nu taya watos wangeunna. Sigana boh mama nyang nu kuduna geus insaf sadar kana kakaliruan, ngingetkeun manehna geus kolot para mitra. Pon nya kitu Bu Halimah nu geus poho sagala-galana harita. Siga nu geus poho kana dosa nu tetela itu ieu sabatae sosonongan harita teh para wargi. Da kitu nu kumang jadi gamarkeun ge para wargi sadaya. Nyeun padamelan model kieu para mitra. Sarua jeung gagaro tandung humapur. Aduh. Saur Pak Uri mah cenah teh ngagaroan anu HI eksim para mitra, digaro sakali tuluy. Aduh meuni karasana nikmat bisa ngagaroan anu humapur tanu eksim. Tapi sabada digaro tuluy eta panyakit nerekab kanu sejen. Amuratel kana leungeun teh para mitra, leungeun gagara kana sejen panyakit pararina. Da ieu bae geus buntutna model kieu susah dicagerkeunana para wargi nu mawi usahakeun panyawat mah ulah digaroan lanongan kitu. Mun urang para mitra leuh panyakit ya kaganggu mah aya wae para mitra. Ai hasrat mah tu niat mah tanapi naon teh nafsu mah di mana ge aya lain ge manusa para wargi lamun teu dilengkapkan ku nafsu. Ai di manusa mah aya nafsu aya di manusa para wargi, namun di mana anjeunna bisa merangan hawa nafsu insyaallah para wargi sadaya jadi jalmi nu hade atuh mungguh Allah gitu. Ieu perang panggede-gedena perang merangan hawa nafsu. Mangga para mitra sadaya urang sami-sami berjuang merangan hawa nafsu. Ai nafsu mah di manusa mah kabeh ge aya. Da eta mamarunsa dilengkepan ku nafsu eta manusia para wargi. Namun urang lamun geus bisa merangan hawa nafsu, insyaallah para mitra sadaya jadi jalmi anu hade mungguh Allah. Mangga para wargi sadaya urang sami-sami berjuang dina soal ieu ulah dugi ka paribasana lir ibarat urang ngagaroan eksim atawa ngagaroan anu humapur. Kitu para wargi sadaya. Nu humapur digaroan lain tambah cager pala beuki lega para wargi. Sinu boleh eksikna teh atuh. Da kitu para wargi sadaya namina ge karasana mung sakedap model gagaro tapi akibatna wah ramat kamale atuh pakuat pakait. Amuratel para wargi sadaya amuratel atuh mangga we. Mangga amuratel eta tina urut gagaro dina curug. Tuluy urang gagaro kanu sejen nempel panyakit kana sejen. Nu tadina dina suku belah kenca bisa nempel kanu katuhu kitu para wargi. Atuh bisa nempel ieu kana awak deh gagaro kana walikat jeung sabana tanu mawi mangga para wargi bahan lenyepaneun mudah-mudahan sakedik bahan katampi bahan lenyepaneun perkara urusan gagaro akibat tina ieu dongeng anu mana mama nyang sosonoan jeung Ibu Halimah ieu teh ngarupikeun modelna teh para wargi sadaya nyaeta gagaro nu eksim teh gagaro nu humapur teh da teu beunang dieureunkeun. Tapi lamun urang bisa ngeureunkeun samemeh gagaro. Oh kitu. Akalan kunaon we atuh dihaneutan teh kitu. Dikompres teh ulah digaro kitu para wargi sadaya mangga. Atuh nepi dilandongan cana ka dokter, Pak dokter kunaon nya atuh wae cing aya lubarna kunaon kitu. Mangga para mitra seueur taroskeun mah. Tatanya mah seueur kitu. Ulah ieu mah teu bisa tatanya jeung kalau sejen eueuh pananyaan kitu saur saha. Tatanya mah seueur para wargi sadaya tatanya mah. Seueur nu langkung ngartos batan urang mangga urang teraskeun. Rengse sosonoan terus dariuk di patengahan imah kituna teh lir salaki jeung pamajikan we. Harita teh siga nu tenang tumaninah komo ayeuna pamikirna da ti peuting moal anu ngaharu biru moal anu ngaganggu kana kasenangan manehna dua anu keur dihuru ku seuneu birahi. Hehe. Keur nu sabaraha kalina mama teh ngarasa sugema nyai. Tetela nyai geus minjung-nyugemakeun mama. Nepi kararasaan mama teh mulang deui ka mangsa rumaja. Cek mama nyang bari hahaha. Bangun anu nyata-nyata bener-bener manehna meunang kabunga. Nyarita bari jeung tepak toel harita teh para mitra. Atuh puguh Ibu Halimah ge nya kitu keneh make jeung para wargi nyiwit. Mama nyang nyawel gado jeung usap pipi tapi ku Halimah teu ieu dicarek mangsa bodo wae. Da manehna ge geus ngarasa sugema. Utamana mah sakabeh cita-cita manehna tina kanan ku jalan Minang Saraya ka Mama Enjang dirina panceg hayang ngabina sawulan anu keur ditamakeun.
bari nyerengeh nemongkeun lelewak pikabitaeun Mama Nyang Bu Halimah pok nemal. Abdi ge sugema pisan mama, duh. Komo nuju anomna panginten ayeuna sakitu parantos sepuh meuni gagah pisan. Hehehe, saheula atuh. Mama atuh. Mama Nyang ngahehe rada tarik jeung lungak-lingak sagala. Mama, Biasalah. Hehe, aya naon nyai? muhun mama, abdi teh meuni tos teu sabar hayang geura nyaksian si Wulan binasa ngarah teu tulus kapun anak. Celengok ngantelkeun lambe kana pipi Mama Nyang. Mama Nyang nepi ka peureum beunta para mitra ngararasakeun ka bunga. Hehehe, sakali deui nok. Hah, atos atuh mama. Sabar nyai. Sing yakin ka Mama, nu ngaran si Wulan penting ieu apasna. Manehna bakal cilaka, bakal binasa ku perantaran fotona. Mana foto si Wulan digelis? Iya mama. Ku si Bu Halimah ngaluarkeun foto Wulan tina sela-sela kutangna. Song para mitra eta foto Wulan dibikeun ka Mama Nyang. Ku Mama Nyang ditampanan bari celetot nyiwit kana pigelang leungeun Bu Halimah. Najan nyeri tapi nikmat karasana ku Bu Halimah. Dibalik para mitra. Sok cawat ciwit biasana mah awewena atuh ieu mah lalaki. Lalakina nahaon niki patut. Eueuh pupurieuna pisan nya para wargi Mama Nyang. Dina ieu dongeng mah teu aya pisan pupurieuna teh para wargi Mama Nyang. Hiji kolot cenah kasebutna legok tapak genteng kadek. Seueur pangalaman tapi na teu aya pupurieuna anu ngora ieu Mama Nyang. Teu aya picontoeun syukur pieunteugeun wungkul jalma kieu patut para mitra sadaya kudu ditalipak. Mama Nyang. Sabel aing Mama Nyang celah. Mun hareupeun aing tampiling teuneun sia kitu. Ulah nafsu para wargi. Ulah make nafsu sagala ka Mama Nyang keunda. Ngaranna ge gambaran kahirupan atuh. Ai gambaran kahirupan mah para mitra urang prayogi ka uninga kitu ke urang. Yen gambaran kahirupan teh kitu ta eta ulah dicontoh sakadar pieunteugeun model Mama Nyang. Nu geus legok tapak genteng kadek nyaritana mah cenah para mitra. Pamuntangan balarea nah atuh midamel kalakuan nu teu munasabah mah urang teraskeun. Harita para mitra Mama Nyang tuluy nyarita deui. Syukur. Tetela hidup bisa mawa foto jalma nu rek digunasika ku urang kalen gampang. Perkawis gampang nu kitu mah atuh mama. Pokona mah beuki sabala we ka si Wulan teh tetela manehna bisa narik atipun anak. Sinana beuki katarik wae, beuki lengket, beuki masket ka si Wulan teh mama. Hehehe. Ayeuna urang waktuna dengan binasakeun nyai. Sok nyanak baskom keur di dapur. Heugeus ku cayata. Mangga mama. Leos Bu Halimah ka dapur tuluy nyokot baskom. Cur dieusi cai dibawa ka jero ka sampak Mama Nyang geus ngelun meuleum menyan. Dina parupuyan kenteng seungit menyan di beulem nyambuang minuhan eta rohangan di patengahan imah. Gereyem Mama Nyang ngagereyem babacaan mapatkeun jampe pamake bari panonna melong kana foto Wulan anu keur dikekeuweuk dina leungeunna. Ngaso heula para wargi. Para wargi kaum dangu, Bu Halimah nyaksian kaayaan harita teu pupugu. Make ngarasa keung rupa-rupa sora pika keungeun ku manehna make kadenge. Najan kitu diukna teu obah emok gigireun Mama Nyang. Ret Mama Nyang kana baskom nu dieusi ku cai nu bieu dituna hareupeunana ku Bu Halimah bari pokna. Tembok ku nyai, sok tembok. Mama Nyang niup eta cai dina baskom. Na atuh ari janggelek teh katempo dina eta baskom aya beungeut Wulan nemongan. Katempo keur riuk sisiris bangun anu jararauh panineungan, bangun anu manggih kasieun sarta gigireun Wulan aya awewe sejen keur sare tibra. Aya naon dina cai teh nyai? Aya si Wulan mama keur diuk dina bibiris bang. Sidik. Yakin eta si Wulan? Yakin. Mama Nyang ungut-ungutan bari katempo paromana bangun nu manggih ka bungah para wargi sadaya. Harita teh manggih ka bagjaan. Mung eta aya awewe sejen mama ngagoler dina risbang gigireun si Wulan. Awewe sejen? Muhun. Ngora keneh? Muhun. Eta sarua jeung si Wulan keur ubar. Beda penyakit lantaran manehna bencenang-bencelung kaganggu pikiranana. Gelo? Bener. Heuh. Nya kunaon gelona teh mama? Bu Halimah neuteub ka Mama Nyang. Mun teu salah teh nyo mah teu salah ngimpleng. Manehna pangna kitu alatan dinya nyeri ku lalaki. Hanas jeung lalaki pisah, hanas salaki direujeungan.
nu direjengan nganya nyeri nu mata kalalaki mah jangan macam-macam. Mama mah Bu Halimah ngadilak gelisna meureun celengok meredeg sun ka mama nyang geus kitu pok deui. ayeuna perkara si Wulan ku cara kumaha dibinasana mama? Tebogeun ku nyai. Cara kumaha mama bakal ngabinasa si Wulan. Kereyem mama menjang babacaan mapatkeun jampe pamake aji tumbal sarana. Husukna keur dina jeroning babacaanana. Panona nepi ka peureum-peureum we. Dina kaayaan kitu rarasaan Bu Halimah asa pohara keungna. Asa pohara sieuna cacakan mun eueuh batur mah dina peuting ieu weuh. Aya bahan kabur nya-nya kajen lumpat sakalumpat lampe. Muru mobil nu ditunda di buruan. Terus balik ka imah kitu sigana tapi ari nempo kaayaan mama nyang nu husuk bari eueuh ka sieun mah saeutikna rada tenang kana hate Bu Halimah. Nu nyata manehna geus panasaran hayang nyaho kumaha kajadian saterusna. Para mitra sadaya mah berai mama nyang beunta red ka Bu Halimah gelenyu matak seuri ngajak seuri. Bu Halimah ngilu imut geus kitu pok Bu Halimah tumanya. Kumaha mama? Samemeh mama ngalaksanakeun paniatan nyai teu heula mama rek nanya ka nyai. Muga nyai daek ngajawab. Bade naroskeun perkawis naon mama? Nyai geus gilig ngeunaan si Wulan dipaehan. Gilig mama lah. Pokokna mah moal tenang si Wulan masih kena hirup mah kitu. Tanes naker omongna Bu Halimah. Moal kaduhung. Kaduhung kunaon mama? Geus dipikir kaayaan anak jangnana. Maksud mama? Jangnana tangtu kaedanan kaleleban. Kuhala eta moal boa jangnana kaganggu ingetanana. Na teu karunya mun kajadian kitu. Mama mah jangnana mah lain budak ololeho mama lain bolon. Piraku kudu gelo onaman mah gara-gara kaedanan ku si Wulan. Si Wulan pae teh malah geus moal diinget-inget pun anak mah mama. Nyateuna naon ari kitu mah. Tapi lamun si Wulan geus binasa, mama minta buruhna. Mama mah panunggal abdi ka dieu ge sok masihan buruh. Buruh leuwih tina naon mama? Mangga lah kumaha mama dimanyangakeun. Geus puguh eta mah ngana mama minta nu sejen. Naon? Hayang dipanggieunkeun imah di dieu ye. Imah dieu geus putut ye era ku semah can diomean. Teu boga waragad mama teh mun nyai daek manggieunkeun mama atoh. Nya meureun mun kitu mah nyai bogoh ka mama tur mama bakal ngalaksanakeun ka hayang nyai. Muhun mangga mama lah ku abdi bakal ditedunan mama. Ayeuna mah geura laksanakeun we koyong abdi. Bu Halimah bangun geus teu sabar. Heug atuh. Si horeng para mitra si mama teh mama nya ngadon ngeret Bu Halimah. Ieu mah aya dewe biasa nama awewe pangeretan teh imah lalaki, pangeretan teh barawal kitu. Eueuh pisan pupurieuna nah ieu mama nyang aduh. Nah, atuh para mitra, sabala laing wacana ka mama nyang. Terus 2 kali nyoba sabal tadi sakalina sakali. Aduh, nah atuh mama nyang. Para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, harita keneh poto Wulan nu teu boga dosa teh para wargi taya kasalahanana. Ku mama nyang rek dipurageun kana seuneu parupuyan ruhai burahai. Tapi dina kaayaan pohara gancangna aya sorang ngahiung tarik naker. Seor angin nyeor tur eta angin nyamber poto Wulan rek murag kana seuneu parupuyan. Nepi ka basa geus lesot tina leungeun mama nyang eta poto teu kungsi antel kana seuneu parupuyan. Leuwih aneh lantaran poto Wulan hiber kaluhur tuluy nembrag lalangit eta kamar. Seor angin nyeor dibarengan ku aya sorang ngahihih luhureun wewangunan imah mama nyang. Anika teu meunang maehan Wulan sianya nyang. Sora nu ngahihih matak maruringkak bulu punuk kadengena. Nya kitu pok-pokanana bangun anu diparengan ku tanaga batin pohara rosana. Nepi ka matak ngageder kana jajantung. Tapi mama enjang ukur piasa kedeung beungeutna. Saterusna manehna bisa ngawasa diri. Bisa nenangkeun pikiran beda jeung Bu Halimah nepi ka ngaleleper. Ngayak-yak bakat ku sieun. Sieun pacampur jeung aneh. Heran di para mitra, heran ku ayana poto Wulan bet bisa ngalayang kaluhur. Nepi ka nembrag lalangit kamar dibarengan ku kajadian jeung dedengean. Dedengean nu matak maruringkak bulu punuk. Sieun mama, sieun abdi mah. Mani murungkut we bari nyempod ngadekeun awak kana baruga mama nyang. Ku mama nyang diusapan bari pokna ngababera. Tenang nyai, moal naon-naon keun. Aya mama tenang. Kamana potona mama? Tenang heula anu mawa.
juga naya milik foto si Wulan bisa kape milik dia kurang. Tas ngomong gitu mamanyang tangah kaluhur bari ngagorowo. Tarik naker. Saha nikah ha? Saha dulu. Teu perlu nyaho si anyang. Tetela anika najan manusia tapi jahat ka sasama manusia. Telang ngesiarek ngabinasakan yang Wulan. Seor angin nyeor kawas numut terluhureun suhunan para wargi sadaya. Anika montong nyingsieunan dulu. Kami mau hasilin dulu. Ayo, naon perlu na Anika ngaganggu kana pagawean lain. Ngilu ateu kana urusan batur sia. Hayang we. Teu perlu nyaho sabab-musababna mah deuleu. Tadikeun foto. Moal ku kami rek dibikeun ka salah saurang jalma nu butuheun. Tapi lerek ngabinasa cara Anika. Ngabinasa Anika mah ngabinasa wungkul kabisa teh. Sajelma nu maksud ku Anika. Teu perlu nyaho, kaya nyaho deuleu. Kurang ajar sia. Siat. Mamanya ngadorongkeun dua dampaleungeun. Siung sorang hiung tarik nembrag kana lalangit kamar. Tapi tetela lalangit kamar teh teu kuna naon. Sok kaluarkeun ilmu Andika dukun bodoh sia. Mulai hasilna Andika mau bisa ngarebut foto nu geus aya di kami deuleu. Siat. Rieg-rieg eta imah inggeung. Kawas nu dioyagkeun kulini. Mengeus mulai hasilna si anjang kacape-cape Andika milampah kitu. Hayang binasa ka Wulan teangan deui tarek kasejen. Kami rek balik deuleu. Soranga hiung meningahihi seuri. Beuki lila beuki jauh les teu kadenge deui kaayaan jadi tenang. Renghap mama enjang ngarenghap bangun useunggah. Nya kitu Bu Halimah sarua ngarenghap semu eungap. Duanana ngarasa leuleus satulang sandi. Keur malungse tas balayar di samudra milampah hiji pagawean nu nirca. Harita teh para mitra sadaya. Ayeuna ningali manggihan kajadian model kitu. Atuh pogoh we manehna teh ngarasa reuwas taya papadana. Red Bu Halimah kana cai dina baskom pohara ngagebegna. Hah? Manehna ngacerit lantaran cai nu herang dina baskom merubah wujud jadi beureum lir beureumna getih. Ih, Bu Halimah bibiri gidigan. Tenang Nyai, masih kene aya tarik kalian. Keur nyilakakeun si Wulan. Mung ieu kunaon geuning cai janten wujudna. Mama janten getih kieu. Tenang Nyai, eta wungkul teh nyoa Nyai. Geura urang tiup ku Mama. Mama nyang meni monyong-monyong we niup eta cai. Ai sebrot teh cai tina baskom nyebrot kana beungeut manehanana. Mama nyang harit, waduh panas kurang ajar sia siluman. Waduh, nyeun cai jadi panas. Aduh, panas karasana ku aing siluman. Mama nyang gugurubugan bari ngusapan beungeut. Karasa ku Mama nyang beungeutna pohara panasna. Beungeut manehna lir anu disundut ku seuneu bae. Mung hanyakal waktosna kabujeng sae. Dicekapkeun dugi ka dieu para wargi carios nyambung nuju dueuna nyaeta ingkar. Ieu dongeng karangan Koswara dina bagian ka-18. Sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasadayana. Mangga permios.